أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanalu ala ya Allah. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu amariman iladzina la yabluwanna sing demi naake yakin bakal nyoba temenan kum kaaranjeun kabeh saha Allah Gusti Allah bisyai'in ku hiji perkara binasredi tina boboroan. Wahai manusia anu iman yakin ku Allah aranjeun kabeh bakal dicoba ku boboroan anu ngajak diutus ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Tanaluhu aidikum warimahkum tanalu anu bisa menangkeun hukana eta soe kana boboroan itunya lawan aidikum leungeun-leungeun aranjeun kabeh nu leutik bisa ditewak warimahkum jeung panah aranjeun kabeh gede kabareng di panah tah eta teh dicoba ku Gusti Allah. Eta nalika Kanjeng Nabi jeung para sahabat aya di Hudaybiyah wa hum muhrimuna eta teh al-ihram kabeh dina kaayaan ihram kan teu meunang boboroan teh eta dicoba teh ku Gusti Allah nya diputus ngahaja eta non sato-sato wakalan al-wahyu wa tayru tabshamu fi halih di perjalanan teh manuk naon teh marariu teh pokona begitu ya malen sih manuk terus sasatoan golongan sato linghas teh sato lain sato ingu erek domba nu liar ya pokoknya baleuweung lawan kala itu arek manuk teh naon teh pokona mah ieu we loba we dunia teh nyalampeurkeun coba Gusti Allah liar dama supaya apa salu Gusti Allah ta'ala ilmu zuhurin kalawan nembrak supaya kanyahoan man ka jelema ya khofu anu sieun itu jalma ka Gusti Allah bil ghaib dina perkara anu samar itu ngahaja dicoba teh lamun cek ditewak oge beunang lah ulang nah ngahaja teh dicoba sedengkeun kan aya panyaran teu meunang moal faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim faman maka risingsa jeleman eta i'tada anu ngaliwat batas eta man itu ngarempak larangan ba'da zalika sabada itu panyaran ti Gusti Allah kalahka lewat kalahka ieu tapi kami tahu teh falahu azabun alim falahu maka berpikeun siman azabun alim ari siksa anu ngajarikeun jadi dadak sakala di mana-mana geus niat ihram geus niat ihram jang haji atau jang umroh tadi nalika keur ihram eta itu moal sepi moal eureun tina cobaan itu anu tadina eueuh pipasean ngadadah aya bisa pesan nu tadina eueuh pikeun ngadadak aya pikeun itunya ngadadak tarek mau bujur oge teh nya pokona nama perkara-perkara anu dicaram teh naon mbok tina mata tina ceulik ya pokona begitu lah sumur anu geus pernah ihram maka rasa itunya loba bae pasean teh geus komo jeung askar mah gitu teh nya nek garut sagala jeung tentara teh
padahal mah Gusti bagi ka dia bagi ka hati teteonya loba ya pokona mah pi ieu anak teh eta teh ku gede-gede ganjaran ku bacaana si setan teh supaya ulah mulus ibadah jeung memang ngahaja ku Gusti Allah di sambatan di dia tadi jadi layak berluana kumullah bi syai'in min asritan yakin sing demi lagi make demi sagarnya ya lagi taukid lagi dua make lam jeung make nun taukid make lam kosam udah tak kasih sumpah Gusti harus sing demi na oge pada bakal dicoba nyaan bakal dicoba itunya jalma-jalma anu beda lihat lama Allah maya khofu bil ghaib ameh nembrak mana jelema manusia Gusti Allah mana anu itunya coba bisa pokoknya ayat makan muharramat bil ihram perkara-perkara anu diharamkeun ku sabab ihram eta teh narembongan eta teh dan kudu hati-hati ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ayyuhalladzina iri jalma-jalma amanu anu hariman ladina la taqtulu ulah mateni aranjeun kabeh sayda kana bomborohan kecuali ari aranjeun kabeh tahurum keur alal ihram erek ihram haji atau ihram umroh pokoknya nama geus mulai niat ihram wayahna teu meunang maehan poporoan modal maehan leungit segala nya ulah jadi namun aya nu ngegel oge di wayahna bisa omongan teh omongan omongan bae ulah dina hate ge sia teh lamun ieu malam kajadi teu wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazahu mithlu ma qatala minan na'am terus wa man dengan siksa jelema ta qatala lumayan sejabahu kana eta boboran minkum jalannya kabeh muta'ammidan dan ngahaja-haja fajazahu maka fa'alihi jaza'un maka aya wawalasna aya dendaana huwa mithla qatala minan na'am anu mana eta terus teh pantarna perkara itunya qatala anu mah sijalma dan na'am tina raja kaya tina ingon-ingon jadi lamun maehan boboran maka kudu digantian ku perkara anu sarupa nah ya kan itunya eta perkara anu sarupa nanggukeuna saha yahkumu bihi dawa minkum yahkuman ngahukum kana eta misil kana eta perkara anu sarupa saha dawa adlin lalaki adil duaan minkum jalan jadi kabeh anu rada cekas nu rada ngarti itu anu bisa yumayizan biha asbahal asya nu bisa dieukeun kira-kira ieu sarupa jeung naon di sarupa jeung naon itunya qad hakam Ibnu Abbas wa Umar wa Ali radhiyallahu anhu fi na'amah bi badanah Ibnu Abbas salam sahabat Umar sahabat Ali tak aya anu laporan ieu cenah aya nu ngoro manuk na'amah manuk solari selukupanya na'amah gitunya maka ieu naon cenah ieu damna cek Ibnu Abbas cek Sayyidina Umar cek Sayyidina Ali na'amah teh kudu buncit badanah ontak tepira manuknya siga teh burung untanya terus Ibnu Abbas Abu Ubaidah
fi baqaril wahsy wa himarihi bi baqaratin. Di ditu teh aya non sampun laling khas anu siga sapi atau himar teh ya non kuda leutik nah Iya kalau begitu maka di hukuman ku Ibnu Abbas teh denda teh kudu goncit sapi. Jadi biasanya lamun eta geus sagedean denda namanya. Artinya Itlaq terus sadek teh wa Ibnu Umar wa Ibnu Auf fi dhabyi bi syatin aya moro hayawan dob teh siga bayawak tapi leutik ya leutik sahandapeun bayawak kadal gitu nya kadal gurun dob Mesir. Maka di denda teh kudu mencit domba. Ya kitu deui japati kan loba teh japati. Japati oge lamun nolo japati teh eta teh di denda teh domba. Eta teh di bawah teh perlu tewak bae teh Di paehan. Maksudnya di paehan teh nya dimanfaatkeun deui meureunnya. Dimanfaatkeun Pertama mun tadi boboroan, sajabana boboroan sarua teu meunang. Sarua teh pokona teu meunang. Lamun di tanah haram teu meunang. Saya tangkang gitu lain pasal lain maehan tempok maka teh mau digelis pisan orang teh tadi apal masih istighfar terus nya ciptaan Allah anu gelis pisan anu goreng yang tegelis nomor gelis teh bari ngata ka Gusti Allah masyaallah. Lain bagi anak dirinya cara mubahir tadi. Nah, jadi kieu nya ari eta mah nu kitu mah kaasup ngurangan kana pahala ke ihram gitu nya. Asal tong haja-haja setengah aja dan buru-buru beristighfar ada gitu jadi ningali nulis teh ingat Gusti Allah ya masyaallah ieu ada bulan Gusti Allah Jadi tempo dan mubahir. hadiah bagi gol Ka'bah hadiah barianan jadi hadiah wajah kaya gitunya bagi gol Ka'bah anu nepi ka Ka'bah. Jadi kena fayan bahu fihi kudu dibencit di tanah halal. Waya sodat walian tasodaku fihi kudu disedekahkeun di tanah halal. Itunya ka jalma-jalma anu miskin di tanah halal. Teu meunang di ieu di urang teh. Jadi itu bayar dama. Au kafaratun au alaihi kafaratun atawa non bisa ieu teh kifarat kalau kafaratun kan ya wa in wajada sok sanajan memang bisa sebenarnya lamun bayar dan artinya lamun kifaratna kok amu masakin kudu mere dahar ka pirang-pirang jalma miskin
Ya minggu diikuti balan ku makanan pokokna mayu sawi kimatal jaza. Sakumaha kiparatna saharga kira-kira hewan anu kudu dipencitna damna. Jadi lamun saya bingung kiparat mau mencit domba nyaheun sodakoh ku saharga domba. Bisa Ya. ganti. Karena bagikeun ka jalma miskin aya didinya sakurangna samut jadi kudu sabaraha urang teh anu kiri weuh bayi. Ini kira mencit domba. Tak bisa. Aw alaihi adu dari kata wa pantanna kitulah. Itunya. Eke. Aw alaihi atawa eta wajib ka jalma naon adlu zalika. Itunya. Misalnya itu to'an siaman barianan jadi barianan puasa ya sumuhan kulimutin yauman. Jadi di puasaan setiap mood jadi sapoe yalah misalnya kiparat kana teh kudu ku domba cenah moal kuing moal Ganti domba moal kiparat tapi rek ku puasa bae nyaheun regakeun dombana sabaraha ya terus kena lamun dikana beaskeun jadi sabaraha mut ya lamun mun urang misalkeun dombana 3 juta misalnya 3 juta lamun dikana beaskeun menang sabaraha liter Oh nyala hitung nageri lah. sabaraha liter menangna tah oke puasa tiap liter sapoe Bulan-bulan. Wah, misalkan kiparatna sampai kalau bisa tahu kan Kalau pika-pika teman yang berdomba. jadi inti nama kudu hati-hati dari liatu ko wabala amrihi liatu ko supaya nasa kita jelema wabala amrihi etikola jasa amrihi karena kaburan babales dina urusan eta jelema anu geus dipigawe kumanehan sampai karasa itu sopan bae apa ngampura salah Gusti Allah taala amal tidak perkara salapan Gusti Allah ieu mah kitu nya nalika memeh datang ayat anu ngaharamkeun tapi geus moro kitu nya sampai beda haramkeun mah nya teu naon wa man ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun waman ada terus sing sajelema anu balik deui baheulana keur memeh diharamkeun sok moro geus diharamkeun teh angker bae moro deui nya payantakimu maka bakal nyiksa sallallahu taala min hudata jalma wallahu azizun wallahu itu syarat azizun aya aziz teh moal aya nu bisa ngahalangan karena perkara diirodahna jadi maha gagah nultikom anu ngagaduhan siksa anu ngajarikeun ka jalma-jalma anu maksiat ka Gusti Allah.